hayu urang papat dibageakeun hayu hayu urang papat dibageakeun siap siap tupanate parantos sumping anaki jimat awaki nulami di anti kalungkeun mangle kada oh bismillahirrahmanirrahim ada bismillahirrahmanirrahim salawatan barokatan maka kanggo ka ibu-ibu supados suci kana kursi anu parantos disayogikeun oge aya di paling ditu aya di panggil mama kanggo ka rombongan tibian cambangan dan supados suci dina kursi anu parantos disayogikeun salamu kanggo ka bapak-bapak wassalam Bismillahirrahmanirrahim. Rehan Ripansa Bapak nikahkan hidup Kaida Nur Aini putri tegas Bapak kelayan nganggo mas kawin suarto 1 juta rupiah ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bojo AA anu geulis anu bageur AA nyanggakeun mas kawina kumang rupiah artos 1 juta rupiah ditambi seperangkat alat sholat nyemponan janji AA kan neng ku AA dibayar kontan. Mudah-mudahan ieu mas kawin biasa digunakeun
kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakneng. Alhamdulillah AA anu kasih anu bagir neng nampi paparinti AA mas kawin Bomang rupiah artos 1 juta rupiah ditampi seperangkat alat sholat nyumponan janji AA tak neng kuneng ditampi. Mudah-mudahan AA cing digentosan cicina ku Allah anu teri sangki-sangki halal barokah nuhun AA. Nah, simpan mas ngawina sungkem simpan di anak canak tangan si atang disun tahan kanggo diabadikeun. Alhamdulillah. Mohon bari diasun keningna bari diasun sok cepengan pundakna nang ida kapayun rada caketan sodorkeun atuh. Sur keningna 15 menit. Atas alhamdulillah wa syukurillah prosesi ijab sareng kabusan penyerahan mas kawin. Nah, kesimpulan anak Kang Raihan sareng Ida hidup 24 sah janten suami istri mangga laksanakan tugas pokok sareng kewajiban masing-masing. Mudah-mudahan aya dina kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu tiasa kadugikeun hapunna kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.